ti ibu anu ngawinkeun, ibu rama ngawinkeun jeung ibu anu ngajarkeun. Tanu level pangluhur namanya kan naon? Ibu rama anu ngajarkeun margi aranjeunna mah jalmi nyaeta guru-guru urang eta mah anjeunna kadang naon nganingkatkeun naikkeun derajat urang ti bumi ka langit. Ya, benten teh. Takdimna urang ka ibu rama anu ngalahirkeun jeung ibu rama anu ngajarkeun teh langkung diutamakeun ibu rama anu ngajarkeun naon margina? Upami ibu rama anu ngalahirkeun asana urang teh di luhur di alam malakut dikaluarkeun jadi ke alam dunia deui asana ti luhur ka handap. Tapi ulama guru-guru urang teh geus di alam dunia. Ibu teh diangkatkeun darajat ulama teh ku ajengan teh biasa ngaos biasa jadi jalmi soleh diangkat derajat asana hina dimuliakeun tah. Berarti langkung utama upami urang ngadua teh nyungkeun doa ti guru urang anu tos ngantunkeun tah tawasul teh di dinya ieu ti guru urang bener sabada hiji jalmi kapuan ajengan anu parantos anu ngawuruh urang sadayana nah jauh-jauh teuing itu mah teu wawuheun sanes ngulahkeun punten abdi mah teu ngulahkeun sanes punten bilih anu nyangkai abdi ngulahkeun jarahan tebih sanes abdi mah sanes diutamikeun kangge nyungkeun doa khusus tawasul. Tawasul teh tukang lantaran wasilah arah cepet ijabah diberkahna kasaha guru urang. Sok coba anu kantos ngawula ngawan kosantunkeun ka urang sadayana pan seueur da kada di jarahan ada tambah lain wali justru eta anu bakal menang kaberkahan ka guru nu eta anu ngajar nu kenal ka urang. Da urang mah kanu tebih namal apalin. Ibu kenal ka ditu henteu foto ge teu apal. Pan ieu pernah ngajar. Tanya si ibu anu keur diperhambaskeun teh. Dosa urang ate kadang-kadang urang mah seueur anu teu percanten kana doa. Dan dina ngadoa teh dah yang tok certea. Nu akhirna kumaha? Akhirna nu sumping teh istidroj sanes ijabah. Nah benten kena naon istidroj jeung ijabah? Istidroj mah kumaha kahayang urang. Ijabah mah kumaha hoyong Gusti Allah. Lamun ibu teh ngadoa hayang ayeuna keneh hade ieu teh. Ieu teh ti Allah atanapi ti setan. Nya da aya pan jalmi teh bisa ngadatangkeun duit bisa. Ku kodam teh ku jurig teh bisa didatangkeun duit ayeuna keneh datang bisa aya. Kan ku jurig harita keneh hayang urang bener. Tapi Allah mah masih dijabah doa teh dikeresapkeun ku Gusti Allah teh ijabah mah di mana diijabah teh teu nebihkeun ka Gusti Allah tapi nyaketkeun ka Gusti Allah ijabah doa. Dirarangkeun heula urang teh da urang mah umum dari alam dunia nyungkeun ka Gusti Allah teh nya dunia da di dunia teu diulahkeun ku Gusti Allah teh pek ku anjeun di dunia menta jang dunia teu naon wasta'inu bisabri wassalah pek penta ku anjeun kalawan sabar jeung salat dunia penta akhirat oge penta ngan Allah mah dina pada umumna panyungkeun urang teh moal waka dibere dunia heula naon akhirat heula da umum cenah jalmi mana nyungkeun teh dunia tapi nu diijabah naon heula dunia akhiratna heula minta mah hayang sawah lega hayang loba duit eta we minta nama eta heula nah ada di Gusti Allah mah teu dibere dunia nama acan saes teu pasihan tapi akhiratna heula ujug-ujug getol ka pangaosan ujug-ujug